Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Alhamdulillah si cepet ngabuburit. Ayeuna parantos aya di tubuh kuda kosong. Anu insyaallah ayeuna bade diresmikeun. Yuk urang sasene kesadayana proses acara peresmian tubuh kuda kosong. Saking ikhlasin wedaya abdi dalam Sunda Kilen kang dahat pudi panggung kang tetengga pasiten Gusti kita ing pamoyanan tepising Cianjur Arya Wiratanul 2 mugi kongjuk ing dalem jeung Gusti sinuhun ing Mataram sasampuni kadida sampun isi kepala dalam awas dan raga nagara iwah isine titik nawake atur tanun sumangga arsi tersani Gusti kaula dharma tengga ayahan kumpulun cendang kulun kumaula dalu kumjandong jauh jeung Gusti Sumangga raga pasrah Raden Arya Wiratan. Atur nuhun. Alhamdulillah walaupun Bismillahirrahmanirrahim walaupun Bismillahirrahmanirrahim saat yang kontrol raga Islamul oke raga salah satu pasien Bismillahirrahmanirrahim. Pargi sadayana alhamdulillah cepot ayeuna ngabuburit bareng si cepot terus dugi di tugu kuda kosong. Alhamdulillah urang enak parantos aya tugu urang sadayana saresana Dokter Abarus kawan. Urang dangukeun ku sadayana kesan pesana ya. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Aduh, banget. Aduh, alhamdulillah abahnya urang ayeuna parangnya gaduhan tugu udah kosong. Ayeuna abdi selaku namina teh masyarakat Cianjur karos binga amarwata suta bingana ke kiri-kiri tah ayeuna pesan-pesan apa diartikeunna bangunan tugu kuda kosong naon Pak? Hiji meureun aturkeun nuhun laksana kabingahan ka Dewan Kebudayaan Cianjur oke pemerintah daerah Kabupaten Cianjur Bidaraga Mapaesan Kota ayana nu ngaran kuda kosong bisa disahkeun sadaya yang penting juga wae ku ayana ieu tugu terlepas anu ngaran tugu pastikan aya kekurangan ya mudah-mudahan meunang ku pemerintah daerah termasuk Dewan Kebudayaan eta item-item kekurangan nu aya dina tugu teh sagancangna bisa dilengkapi oke meunang ku ayana ieu tugu paling teu ngabrengkeun ka masyarakat termasuk masyarakat Cianjur, masyarakat Jawa Barat. Jadi Cianjur pernah jadi ibu kotana Parahyangan. Ya begitu mudah da Cianjur teh bisa leson tidak sejarah kuda kosong. Lahirnya Cianjur evakuat terkait di kuda kosong. Saya perjalanan Mataram Cianjur 11 poe. Cianjur ke Mataram 11 poe di bulan Juli tahun 1977. Perjalanan 11 poe di Mataram ke Cianjur, lalu di Bulatan ke Cianjur
tanggal 12 Juli, maka dianggaplah tanggal 12 Juli hari lahirnya Kabupaten Cianjur. Ya pasti ada tokoh terkait yang udah kosong karena Cekap apa? Nah, Itu rupina para warga sadayana parantos eces genre pertelang Mang Bolet parantos di Pedar tadi ku Dr. Abah Ruskawa. Alhamdulillah para warga sadayana ayeuna si Akang ngalajengkeun ka pupuhu Dewan Kebudayaan Kabupaten Cianjur DKKC karasana Ibu Asri. Ayo urang subuhan sadayana. Aduh, assalamualaikum Ibu. Sampurasun. Damang Ibu. Aduh, salim dulu atuh. Kang Isan oge teh mah Isan. Ibu damang Bu. Alhamdulillah tak orang ini sareng pupuhu DKKC. Sareng sana Ibu Asri. Kurang dangukeun ku sadayana pesan sareng kesana ku ayana diwangun tugu udah kosong ieu. Kumaha teh Bu tah? Alhamdulillah hatur pisan terutama panjenengan simpuring atas nami DKKC Dewan Kebudayaan Kabupaten Cianjur hatur pisan ka Pemkab Cianjur anu parantos masihan tugu pamijieun tugu sejarah kanggo Cianjur anu panjenengan lumrahna di Kabupaten Cianjur tugu kuda kosong mudah-mudahan tugu monumen ieu tiasa janten bahan kajian atau bahan kanggo urang sadayana warga Cianjur khususnya panjenengan kanggo warga Cianjur umumna luar Cianjur. Oke, teu hilap simkuring hatur nuhun oge ka para budayawan sesepuh panjenengan moal aya monumen ieu tiap di saran mere panjenengan sesepuh apukana para sesepuh oge para budayawan Cianjur. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu rupina kalau wargi atur nuhun kana wakosna dina raga ngabuburit bareng cepot dicekakeun ku ka dieu kumargi sakadap di bade adan magrib saurna bade aya buka bersama sareng Bu Asri sakantenan urang nyuhunkeun THR. Atur nuhun Ibu, mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Nah, perjalanan Akang dina raga ngabuburit dicekapkeun deui ka dieu di lokasi tugu kuda kosong. Alhamdulillah. Atur nuhun bermios. Ayo, oke. Ya, foto lumayan. Gimana?